kemana was ya? Mari eueuh. Harian ini kata budak. Saya jeung bapak orang tekan atuh. Ustad, ayo jeung aing sia gelut di dieu. Aduh, ganjang atuh bro, atuh. Harap hari gila. Koro teh apa boy? Nyangket sabaraha ieu? Ah biasa. Leungeunah ieu. Tuh deka hayang meuli eta euy naon teh? Naon dorongan ieu duh. Bisa lieur ge mah ieu. Kita ka warung cek da we. Apan deka sieun keneh dan jam marah pisan. Marah lain ieu deka. Awas poe ka poe dua poe jeung aing lu jeung aing teh. Hayang deka duit na we tuh. Jeung aing urang turun. Lain Lain aya mah orang mental lah ka hareup lah. Ka warung anak jeung aing daripada aing ieu. Aing geus kurang ieu satik-dik kurang cenah ieu. Mangga teh na otak teh eueuh. Udah geus beak deui. Bisa rokok lah. Nah, suluti rokok. Mung deungeunna di rumah. Ayo lah, ayo urang ini lah. Ayo jeung aing urang ka handap menta. Ayo lah. Balik teh. Ica ieu tangan heula tuh deh. Cokot. Aduh, aing aduh. Seueur deh ka ieu teh aduh. Kurang ieu teh aduh deh ka. Jatah ya. Mah itu. Can aya. Aduh, geus 2 minggu ya. Aduh. Kumaha ya? Hah? Atuh mental lah karep saeutik mah. Bagus lah goceng ieu kurang keneh gitu. Kumaha? Aya ieu goceng mah. Bade ban, bae lah goceng oge. Emang udah telat waktunya. Wah. Oh, ayo. Sepal gitu koro aduh. Tuh. Ada. Ini mah duit ya. Bang keneh anjing ngariet aing. Lah duit aing pan bapak maneh kamari geus panen jagung. Sia. Siam Nyaho da kirimna. Naon eta? Teh sopan ka power ieu budak. Ngedek sia ka aing. Aing ka power. Hah, jual. Bedog mana bedog. Tan duit apaan kamari jagung. Tegadu pisan nu teh gelas kayak nganyuk, titah mama nganyuk lah ngabon cenah. Ka warung. Gak kawasan di dia. Kamari nyaho soalnya pemasukan ka dewek. Karep teh eueuh. Mana minta duit dewek aduh. Oh, capaan. Iya anjing. Tah, ieu aya tah. Belum kena mata. Iya aya bos aya. Oh, cokot. Jam cengek. Balik. Oh, sia jangan kayak sia. Nipu ka dewek. Bana duit. Ya bos. Lumayan lah. Ayo dong balik buka. Perbak bagong. Ayo berang ngebok udah teh. Yang kumaha. Kumaha mah jang dicengek di. Tarik tadi. Karena kebuatan deui.
buat harian ini teh budak. Ayo jumpa kok orang tekan atuh. Ngomongan. Aing geus tegarana ieu teh euy. Sia teh balik deh. Aduh, kakak molor anjing eueuh baturna aing. Kuduneangan saha aing euy. Aduh, anjing ripuh ya aduh micung anjing genahan lamun di pencetan parawan aduh. Oke jeung aing urang neangan ya anjing. Aing rek usaha lah ya rek liar lah. Aing rek neangan heula. Aing da sabenerna mah hayang gitu. Bang. Lain bagong dibalik aing dibalik. Kali iya gini. Bangun. Bangun tiru-tiru naon. Aduh, salah bagong. Tiru-tiru ieu engkolan anjing. Halo guys, kembali lagi Komeng Gaplok dan Engek. Urang rek mempromosikan bajunya teu kudu riweuh. Pokona mah geunah dipakena teu panas, teu hareudang tah. Ti Dubai oge geus mareuli yeuh. Urang Dubai. Hargana mah lumayan lah. Mana baju. Ah, lu satu blok, buat deui gitu. Langsung hubungi di handap ieu tah tukang rek nempong ngek. Heuh, tukang tah, de nya mun teu meuli sia digantung udah we. Oke guys, harupna tukangna bieu si Engek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tak. Hei. Anjing saha eta teh anjing eta aing anjing. Hei. Anjing teh. Oh goblok. Tad. Kitu jeung kitu we. Bieu nu posi ocel urang. Bejana dipalak ku di dinya. Lain tadi si Komeng tad. Heuh pan beurang di dinya tah aya budak nangong. Tas eta tah. Aing pada udah mau gitu deui urang mah tad. Berarti mana geus minang ya kieu? Moal aya nu matan hampura tad. Dengekeun kolot mah teh geus ripuh, maju ka kolot. Mana arek kieu wae hirup. Moal tad hampura tad. Dengekeun. Kudu dengekeun eta sing bener nya etika iraha hirup kitu maneh. Ayeuna kolot geus ripuhan, maneh ayeuna hirup teu pararugu, moal poe mabok. Malakan batur, bikin batur. Ceuk lah, geusan. Duit yang mau dicek. Masih kena bawa waktu. Mas anunya sok. Rebuk. Tembok, nah, alah maneh deui. Hakan sia. Geus. Eta mah jung itu balik lah. Balik ah. Balik. Anjing. Masuk pemasukan nih Bagong. Bagong gua kemana nih we yakin seueuh. Masuk aya we yakin teh. Aduh curiga deh we kayak kamari jadi penting sih kana we. Kapan lah segede mah. Kapan lah ku aing ya. Aduh. Anjing. Allah. Aduh, tadi angkat teh kunaon si brengsek. Angkat anjing. Bang. Ayo ka imana wae ku aing riksakeun lah. Bang. Aing penasaran Mana ya? Mana ku aing ah? Nah, awan cenah Komeng Halo Meng. Sia kunaon? Wah, urang mau ketuan deui Meng euy. Naha? Carekan Ustad mau ketuan deui dosa gitu teh. Ke jalan yang benar we ah. Atuh gagal. Gaya tuh nya. Oke lah. Aing rek balik deui atuh, aing kitu mah. Bangun.
ulog tebaleng. Kapatang si Ustad aing ru bangun jeung si Ustad dia. Cireg kitu aduh aing tolak. Anak buah deui aing anjing gitu teh euy. Aing lah. Kapatang anjing si Iman si Ustad. Lumayan yang ya mencit kontak. Ustad, ayo jeung aing sia gelut di dieu. Anjing mau bedog si Ustad. Masih komen. Tapi anjir, Ustad geblek naonnya maksudnya gitu. Maksud mau bedog deh kah? Wah, aing rada power euy. Aduh. Ini ngapain lagi mah ya? Ini ngabok naonnya, aduh haus banget ya. Ini gua jauh deh yang nyaduk nih tuh aku. Gua tengok gua asadik ah. Anjing gimana nih, tempat nyaduk nih. Ini rada genah ya aing. Batin lo batin ngobok. Sa sebelah anjing ada dia. Aing udah dia. Lumayan nih. Nih. Coba panjal anjing teh. Anjing. Aduh. Bangun-bangun nuncak gorengan hangat. Setan. Tai anjing, tai. Bangun-bangun tai ya. Wah, tai bagong heuh bener caduk mah ya aing teh caduk ya. Barbin cuman. Beli bau kieu nih kayak euy. Anjing. Tai ini bangun nyaduk teh di mana we? Boba celuk Aliando deh kan. Oh no. Lanak eta mah anjing. Iyalah. Anjing dah awak saya teh para rugi euy. Kudu meuli marmir mas mah. Awak sampai rada jag-jag gitu cenghar. Asa bau tai dah. Asa aing tadi geus dikoma beres sih. Gimana ya? Kayak liburan nama di dia ya. Ah, bodoh teuing ah. Emang geus dewek mah. Dengan mangsa we bayang rokok nih. Aduh, aing eueuh euy, mangsa teh. Bung preman. Nah, sia. Ku aing. Kali sia. Kamu siapa bisa kasih ustad ya? Sia. Henteu. Ah, bohong sia. Henteu bisa. Marah kemana sia ini? Ke warung. Ini. Orang sia ini tak. Butai. Butai. Mantap juga Butai. Sia. Tai sia. Sudah dipikir-pikir mah gak sebau tai aing teh nya itu kan bersih sih kan aing. Wah, aing kudu karep bae yang mari mas awak rada tegenah ya. Kapan lagi deh kalau semuanya ada Jatah. Oh, ada sabawi kan? Bau. Bau sabaunya. Anjing disebutan bau dia tadi aing ge itu ada sebenarnya wah sih aing ge kemana wae ya kemari eueuh Alhamdulillah ya ada di mah pantes ku aing di teteangan aing da aya tugas jeung maneh teh terminal Pokoknya nama jeung barudak baturan dewek orang non aturkeun lah ngatur terminal gitu aing jadi kekurangan bisa meureun anyar datang mun ka dieu jadi ku aing lah diajakan hayu. Oh, insyaallah engke lah gua pokona engke we nya. Oh, engke kajeng tang engke. Oh, da kumaha deui urang. Cara ka mana eta? Rek init deui we ka Pakang lagi jalangkung.
teuing aing urang. Kele. Oh, si anjing ninggalkeun aing. Masuk tolol gitu kunaon? Salah aing teh boga salah. Apa teh ku bau ieu gitu? Sabaraha teh ah. Komeng teh bau teh nya kalebok nah disebutkeun lebok jurig da mah nya meureun. Lebok bangke anjing mah nya. Dek ini teh antep lah jeung kitu patut teh. Moal dihijian lewek teh. Ah aing kieu-kieu teuing marak bunuh diri we ah anjing kecamatan. Kiwat bagoy ku bau ieu ya, teu kuat. Batur ngajarohan dewek deh. Ah ini tah. Bau bocah lu keluar siapa? Aduh, kieu-kieu teuing mah aing ngarek bunuh diri we ah bagong teh. Saya teh kunaon? Aing bau caduk euy. Udah pengen dia bau sih mah. Teu leungit-leungit. Ah aing ngarek bunuh diri dia teh. Ulah gitu mah bener. Namun arek teh beladinya langsung modar gitu karunya ke keluarga manengke. Lamun modar mah langsung kena. Tante goblok lain CS aing. Geus wae nama orang rupiah ka usah jojo. Jeung dewek dek alhamdulillah gitunya. Hate genah. Terasa genah lah. Nong di hati. Ulah tuh anjir lah aing.